Kang, ya Kang, tolongan nyai Kang. Leras lengan ya keram ya. Dah. Mesti aneh juga gitu mah. Lagu teu aneh. Buru Kang, astagfirullahaladzim. Biasa nu gitu mah kamu geus paham. Ieu geus tempo. Tulis. Sok geura. Angger Kang. Ieu kumaha ieu? Tah kalah lagdag. Tah geura ngajaran. Aduh, Kang keram ya. Aduh, beki pegal. Tolongan ya. Hah? Nya? Tah geura ngajaran? Buru Kang ieu kumaha keun? Tuh geura. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sampai ngajaran? Tah gini Kang. Cager ya nama Kang. Cager Kang. Nuhun. Da kadinya pasti maksud nama. Wah bodoh-bodoh teuing ngadon dibikeun. Kada gobis. Lalaki itu bisa ninggalkeun nu tulus demi nu mulus. Awal lagi bisa ninggalkan anu pelit demi nu berduit. Anja. Ya, nama ya. Ngarinan ke. Ya, gimana? Iya naon dia meni riweuh. Apal teh nya? Ame masuk menigara ratu ari wayah kieu. Alergi meureun. Oh, alergi Bu RT? Heeh meureun nya tuh. Terus arek naon ka dieu? Sugan boga obat nyai. Lah, boro-boro obat yang Bu RT, yeuh lamun dicaritakeun mah Bu RT, abi ogenan tah unggal wayah kieu teh sok gararateul di dieu tah. Ka dieu yeuh. Gararateul Bu RT. Oleh amat kami kesini. Yang ke satunya arek balik. Jung Bu RT. Mantakna ulah sok sombong. Tah. Kadang-kadangnya sok araraneh ka ibu-ibu. Hayu we unggal bulan marawa budak ka Posyandu ditarimbangan. Ari dijual henteu. Oh pagaweannya ibu-ibu pikir-pikir mah. Kang, sebenarnya akangnya tuh sih Kang Nyai. Nyaah pisan nyi. Nah bener Kang. Bener pisan nyi. Tah akang mah bohong. Heeh bener. Lah akang mah bohong lah. Teu percaya Nyai mah. Heeh nyi bener. Akang nyaah pisan ka Nyai. Nyaan Kang. Heeh nyi nyaah. Nyaah sih nyaah tapi ada juga kieu mah. Nye. 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 Kira-kira pisan jadi pamajikan teu bijaksana pisan asih aing mah. Nah. Asal juga kieu. Pokok mending itu ulina tahu ngadon gosip di tetangga gitu lah para juga kieu mandi nyai delah Di mana bae deui. Oh, sok arek ngomong nanti. Sapopoe we di imah. Oh, udah mah ge manggawe. Sedih euy. Sedih kunaon Iun? Kabogoh urang direbut ku babaturan deket urang. Ah, si Iun mah ye. Zaman ayeuna mah hakanan dipoto, babaturan dihakan. Bener oge nyi. Euy. Anu namanya itu
sudah najis ka akang. Kedah nanti datang-datang tuh pugu-pugu ambek-ambekan. Akang ayeuna mah geus murag obat terlarang. Kagabah hari ngomong mau obat terlarang kumaha maksudna. Ari eta tadi obat naon kana kopikeun? Anu diancerkeun kana kopi? Heeh. Iya mah tadi nganukeun obat turun panas, ngarah teh tiis. Tuh langsung tiis. Tuh nikmat. Lamun teu make turun panas, nya lila kana tiis cenah. Gitu.